Naon tujuan heula? Aing teh urang pinter. Pinter ini mah. Pinter. Iya non hayang beunghar. Kasih Junet Beunghar. jadi kumaha carana hayang beunghar. Gampang hayang beunghar mah. Gawe cing rajin, eta beunghar. Urusan eta mah, gampang. Hayang beunghar. Hayang naon di? Hayang gawe, hayang nyetet. Maneh. Bener kayak tempat. Bener Apa? bener Kayak tempat. Ini segala tempat aya. Air orang pinter. Abah Johnson. ayo sok. MM Nah, Imam Clear. Woi, Jaga assistant. ceurik Sok enak maneh ek nono ya. Naon utarakeun tujuanna ka dieu. tadi gizi jelaskeun Bang Cing spesifik atuh, beunghar nu kumaha heula atuh. hayang beunghar we hayang lancar gawe gitu duit ngalir enggak moe kan hayang ngecit urang mah Hayang beunghar. Hayang boga gawe. Hayang loba duit, tapi cepet. Gampang. Di hand behar ngecit itu. Gampang eta. di urang abdi bade naros ai syarat-syarat teh kumaha hayang beunghar kitu mun bahas syaratna kumaha nyantet deui Bejan, syarat-syaratna ya, abrah ya. Bejan we. Mun siapa? Mana ka dia mah duitan teu? Bayalah DP malah. iyalah kalem Gampang. Tah, apa? Syarat nu utamana khusus imah nya. Hiji, KB serba 7. Ingat tentu mana, ha? 7. nyamun 7 kembang. 7 ban. Nambahin bawah. Pokoknya mah maneh protes wae. Cici. Syarat 7 kembang, Mekanik. 7 ban. 7 naon deui nya poho deui euy. aku dukun 7 cai Tah, heueuh, maneh pinter. biasana 7 cai. Ingatkeun deui. Hiji, serba 7 ha. 7 cai, 7 ban jeung 7 daun. Hade. Eta syaratna. Teu Cai teh. pokona kudu aya. Ulah nepi ka teu eueuh. ai cai na teh naon 7 cai we mun Pokona mah 7 cai. 7 cai we jeung Pokona mah 7 cai. Nggak siap tuh saya. Eta jadi pikiran nama. Enak banget iya yang nyantet. Geus, sakitu. Awas, lamun poho. ieu nyantet kumaha Persyaratan sarua meureun Kumaha teu? Beda santet mah. Ieu hirup ya. Penting mah. Maju. Naonnya, nyantet mah gampang. Naon we? Kahiji, Kudu mau buuk. tah. Asisten. Bejaan. Naon mah bagong. Buuk nu jalma nu kumaha naik disantet. Jeung buuk domba. Yang ade. Jangan syarat metodenya wae. Digeplak ku aing. Tah, pokoknya siap tah. Gitu we pokona mah. Buuk jalma jeung buuk domba, ade. siap Hah? siap Gitu pokona mah. Geus naon aya naon deui anu ditanyakeun? Enggak gitu malah. Gede nya. Gampang lah. Ayeuna makan via modern heuh. Modern mah via transfer lewat asisten heuh. kan kitu unggul gitu tuh Gampang urang mah. Teu kosi anu urang mah aya serba modern. Pokona mah. Teu lomba-lomba cetak. tur nuhun Kade, poho, ulah pohonya transfer lihat Bang. Bang Maun. Nuhun, Pak. Salim. Tuh. Sing jadi ya. Atuh thank you, Pak. Nah, Syaratnya saya kumpulkan kan. kali ieu Kan benar teh sih. Lah bener paling kumpulkan we. Isuk urang eta. Udah ku tujuan aing bro mau torontonnya ban Beneran mantan mekanik malas bawa bawa cai kumaha aing mamang gici herang ngungkul Geus bae kopi geus kumaha maneh persyaratan teman lah Geus mangke sayang we isuk urang datang di ka dieu ke urang heeh. isuk engke Isuk engke we mitere lah bisa. Ayo lah. Ai can tutup mah. Iya. abah Iya. assalamualaikum bah yuk Waalaikumsalam. yang maju yuk Baik, Gun. ada persyaratan yuk cocok kan sih kalau abah eta teh aduh Tak kumat. Sopan dijaden. ya ulah diusikeun ya di persyaratan Bang. Salim heula tuh ka Abah. Oh iya oh corona Salim. si mah Kosi. dia Kumaha kamari.
Di umur sama mah Oh, haji. malu. Baju. Kumaha? Abi terus kumpulkeun dina bah persyaratan. Persyaratanna mana tinggal coba kamari dia deui. Iya, abi mah teu bohong, teu sok. Abi mah bener bah, sebutan. Aya abah kamari naon wae? 7 cai. Abi terus nyiapkeun. Ieu cai. Abi lieur yang ana pakai cubluk di awak. Tah, ieu 7 cai ieu angka 7-na bah. Tah. Terus kamari naon nih? Ban 7-nya. Abi teu katupan perlu nyenak tonton ka dieu. Nah, ieu ieu gambar ban, ieu 7 bana bah. Ieu. Jadi Surah bah kamari naon? Daun 7. Abi teh nyanakan daun sampu da teu aya daun genjer mah. 2, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. Apaan 8 diskon? ya Paham kerang-kerung. maksud apa teh kieu 7 cai teh lain aya cai di angkaan 7 salah ieu teh 7 cai kopi cai ente serba cai Ah, bisa diinum ku abah eta mah. eta persyaratanna aduh ngopi feeling good. yang ieu naon ieu lain gambar ban gede 7 ban mobil 7 Duh, ku abi nyanak bantor-nonton mah beureut tiluan mah. yang naon ieu daun 7 maksudna daun 7 teh 8 mah di diskonan di jeung daun kadu tah. mah daun sampe ya mah Ieu kadu. hari mana aduh Setiap benda persyaratan lagi. aduh kumaha tapi dia lah Waras. satu aja cong dijampe heula heuh mae cong dijampe ku abah heuh Siap. Abi heula apa nu ieu? kasihan kaler kaki dulu ka kulon kawetan ber entrep sia ka dia entrep Fuh. Goding bah. Sia, tah semur ku abah tah. Mandi mah euy. Geus isuk beunghar beunghar kana mah ha. Pokona geus disemur ku abah. Ieu bungana mah syaratna teu balik. Goding euy. Goding bah tuh. Syaratna teu balik mana pokona. Beunghar isuk, beunghar aing isuk. Mana seuri? Seuri. Aing disemur ku urang ha. Geus eta mah. Pokona mah tungguan sampai ke 7 poe. Lamun 7 poe eueuh, tambahan di 7 poe. Hah? Beunghar ya. Mana tong loba seuri? Yakin beunghar ya? Dong seuri ya. Yakin beunghar? Yakin. Sangsara. Bah, Ya nangis. beunghar atuh ari mana mah kumaha tuh. Bu goding. Eta teh syaratna. Gimana tanya? Gimana eta teh? Batur mah nepikeun ka ti Amerika di Eropa. Kumaha tadi teh nungguan? Ya kitu we lah, kangen-kangenan yang kabogan ibu. Aduh, intinya aku atuh. Aduh meni asa deg-degan gitu tah, geus lama teh ketemu gitu. Emang sabaraha bulan, sabaraha tahun? Geus kurang lebih 3 bulan lah. Karaget 3 bulan. Kan kangen namanya juga, nyanya. Yuk coba kali itu ya, yuk. Saya. Oh iya neng ya? Iya. Amoy. Oh nya geus di lami tepangi euy. Kemana wae atuh ayeuna? Aya we kekareng bulang buku ieu di kota. Wow, sukses atunya. Damel atuh manya. Aya mah geus beunghar atuh. Jadi naon atuh? Iyalah mobil mah tuh hiji di itu. Oh pagi-pagi. Ayo tuh. Kayak menang THR. Pulang ka ditu ya jalan-jalan. Ayo. Yuk. Siapa tadi sih geus bukuan? Nah, emang bukan kabogoh? Boga atuh di bejaan. Saha? Teuing saangaranna teh apa? Di bejaan. Jalan-jalan modelan ari amoy. Amoy jeung blok ini teh. Biasa jomblo geus lila atuh. Karunya teuy. Kuwi maneh? Lah, embung. Jalan-jalan kemana wae di kabogoh teh? Kemana semuanya? Kira-kira orang jomblo. Ayo kira. Itu gua randeng naon sih? Naon sih itu? Ayo jangan samperin yuk. Ayo. Bener naon itu? Tempat naon kita? Apa? Ayo tadi simbuk. Apa? Bae mujarab. Eta teh syarat teh. Bisa sok sukses. Tong wani-wani. Iya, ngobat tahan abah mana teh, ha? Hah? Duh, ampun bang. Pokona mah
Pokona we syaratna ieu. Ieu geus jelas bari yo. Real kumaha ieu? Ai syaratnya mun bener-bener syarat kudu dipenuhi ieu mah naon sagala. Mana yang apa? Ieu, mana yang apa? Aya ieu. Naon jalma anu gagal syaratna lengkap kumaha cik. Yang apa rupana kumaha? Amun gagal. Ieu mana? Wah. Jadi korok Kalian jadina. Sieun Ini itu kumaha? Sieun itu. Mbah jadi kau Kudu ieu. Ya, ampun apa aduh. Bang heureuy dah, nu bang heureuy mah wani wani ka bahan di satet ku bang. Itu gimana ge bahan Karanya pan leungeun ih. Ya. Sieun euy. Macem-macem. Oh, eta nu ieu teh. Gimana pada mana mentek tong wani-wani apa itu ya. Aduh, ya kata Mbak Uma di kayak naon di dia. pinter ya yang berat. Apaan sahur AA tadi? Hah? Mang Junet kumaha? Aik tadi Mang Junet ngobrol naon bahasa di tonggok. Oh kan orang pinter teh ya. Nya. Yo, maksud urang mah orang pinter teh mana teh neangan teh tuh Maksud orang mah orang pinter teh jalma anu bisa sagala maksudnya teh jalma anu tinggi ilmuna. Stop. Ieu tinggi ilmuna bisa sagala. Angon-angon. Ieu mah jeung jin nu kieu mah. Tadi Jina katingali. Heeh tah eta, mana ada jin nu kitu. Najis teuing aing. Yo, orang pintar teh orang anu tinggi sakolana ilmuna loba. Tah eta orang pintar anu maneh nuturkeun ke maneh nuturkeun jelema eta ke maneh teh dibere motivasi diajar maneh teh atau kuliah maneh teh eta guru gitu. Lain ka ada tangka nu kieu, ke maneh dibere jurig jeung kieu mah. Mantakna dangukeun jadi Anjir, lo salah tuh. Sekolah-sekolah cuman teh yo, ami teu di sareng wae pangangguran we hayu maneh teh. dengekeun. Si jeung nyerang ka urang. kan salah maneh di dieu na. Mana Anu salah ka dieu na. pastikeun ji. Bantuan redaksi sama orang di desa yang benar mah. Ane ki melet ah. Diajakan si Aji nya. Diajak si Aji. Pak Aji mah ayo. Salah, iya teh salah. Ya, Salah salah ngartikeun ya. si Junet. Kalau nu jama pinter, da urang senyawa urang mah jama pinter teh. Inilah. Nah, nya nu dimaksud cek Tuh batu-batu aing mah ngomong orang lemburnya. Ulin ke kota tuh, di kota mah Aduh, di iya. Garawe, lain datang anu kieu. Urang mah gawe ge ngecit, ujug-ujug boga duit. Aing mah yang nu babari Tuh mah. usaha tuh gitu mah. Oh, usaha tuh ji. Usahana ngalaan kembang jeung cai 7 rupa. Jeung naon eta teh? Pan persyaratan. Cara jadi juri, beunghal ngecit. Ya, cara jadi juri ya. Aduh, aing itunya. Wah, garaneng wae. Geus lah. Daripada dibutuh dia, mikirnya barubar sia. mah baik beungarna ieu. Kumaha jadi? Ah, bubar lah. Kumaha we beunghar mah. Pulang ditu lah. Jadi urang beunghar ringan. Oh, pieun lah. Pulang ditu lah. Pulang ditu lah. Tah, simbeuh ya teh. Aduh, acan lah. Aing mah kacau.